Terasna disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu maksud sareng tujuan waratus kauning ngapurang sadaya, mudah-mudahan dina ieu acara kahiji sing nyana kasayan kaberkahanana sareng kasalamatanana, gampil rezeki, gampang usaha dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sararehat sadayana. Utamina urang meredih kana magu munajat anu makawasa. Agungna nyata ka para wali, ka para nabi sareng ka para sahabatna. Tinu ngagaduan pre 7 daun 5 kabupaten pancar ka tahun 1812 kawali salapan ka 10 hari itu mana. Adegan ngala ke 3 jangka 4 kalatar kapal tapat cikauripan ka ibu anu ngandungna karam anu ngayuga ka ibu teu ngandung karaman teu ngayuga ka dulur anu nyareat sareng dulur nyareat urang-urang sadaya mudah-mudahan disareatan ku mangrupi seni tarawangsa, disareatan ku doa, disareatan ku mangrupi pusaka, mudah-mudahan janten sipuh tawajuh muat lokat, janten nyata sungsung, janten balung, janten pangawasa kakiatan keberkahan keselamatan para nyang yuswa garam piriji salalawasna ti Allah Subhanahu wa taala. Utamina nyata ka sasaka 17 anu di Rancakalong, oge nyata ka Syekh Abdul Mantar anu di Rancakalong, oge kasadayana panginten para karomahan anu disumedang di kulon di kali di kidul di wetana wana papat. Mudah-mudahan anu diagem ku pupuh sareng urang sadaya, mudah-mudahan kenging rahmati Allah Subhanahu wa taala, kangge urang sadaya mudah-mudahan kenging pangijabah pangubul Allah Subhanahu wa taala. Jataminan dari wakil hisab Rabbana alati kulubana berdasar rabbana biladun karobatan talwahab Allahumma salamatan ala hujayi wal pujati musyafirina fi barika wa barikana fi qadir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika jatim hasibun wa salamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Tawasul diteraskeun kana doa nu baris dipimpin ku kersana Bapak Yuyut mangga wa ta'ala syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi syarri wa yassir li amri wa qurratan min lisani yafqahu qawli la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna illa billahi sabit alayya amal ba'du. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin.
pamitan bahasa tema langkung seueur deui tapi ngatur nuhun kasadayanan ku kasumpingan ibu-ibu bapak sadayana dina acara ieu pamuga jeung pamugi dina acara ieu sing janten rahmat ka bangsa sadayana. Ngatur nuhun ka Rukan Tibinu oge terasa kalau oge kasapi oge kasadayana muga jeung mugi di tepantrok sareng Agustusan jadi urang teh teu seueur. Begituna dihana pasti kena aya kena ngalih ka dieu muga-muga urang sadayana aya dina salamet dunya akhirat. Sehat lahir sareng sehat batina. Tah muga-muga abdi nganuhunkeun ka sadayana ka para bapak para ibu tos narungsum atau biasa uang lebih dieu. Begituna muga jeung mugi naon engke ka masalah dina pangingkeun jasa piung mungpulung deui dina waktosna syukuran anu besar-besaran insyaallah lamun teu silih mulu bagi urang besar-besaran di dieu. Tak begitu moga-moga aya dina kalangan sadayana. Nu dihormat nu terakhir pamitannya para ibu para bapak sadayana mugia anu ngariung di dieu sadayana sakali deui kening pangampura Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bebedir kahiji nyuhunkeun ka sadayana sim bersih hati. Sakitu nu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Ibar buana sang wisesa, mesat gobang kabuyutan, mesat ilmu linuhung yang agung, mabarasa pancar iman ya ingsun agung sajati, mesat rahayuna, mesat kajayaana, mesat kadunyaana, mesat gobang kabuyutan. La ilaha illallah